Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana dimana bae ayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita Kak Sarung Kaliang Maung. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna supados simkuringna dina medar sadaya cariosna leuwih semangat deui sareng tiasa ngarengsekeun sadayana dugikeun ka tamat nya wargi mangga soklah. Ayeuna hayu urang kawitanan supados teu nyangkolong kana waktos. Jawab atuh aki, saha anu rek ngajorag kuring teh? Cek Mang Omon harita nanya deui sanggeus ti tadi nungguan aki kuncen can nyarita nanaon iwalti meremkeun dua matana kawas nama keur ngimpleng sagala rupana anu bakal dicaritakeun ka manehna. Teu lila oge aki kuncen teh ngabukakeun dua matana deui bari neuteub ka Mang Omon ngajawab, anu ka bayang ku aki mah nyaeta si Dirman jeung guruna. Hati-hati ujang, hati-hati, kudu hati-hati kakuatan maranehna teh teu bisa dianggap remeh, beda jeung sakabeh anak buahna anu geus dielehkeun ku ujang. Cek aki kuncen langsung nyarita kitu harita Mang Omon langsung nyakakak seuri. Si Dirman aki, aduh si Dirman mah tuh kabeneran aki, kuring geus gatel ieu leungeun hayang neunggel. Panasaran kuring mah sabaraha hebat kemampuanna teh, keun bae lah urusan si Dirman mah ku kuring anu ngalawanna. Tapi rek jeung saha si Dirman datang ka dieuna jeung anak buahna deui atawa sorangan aki? Cek Mang Omon harita nanya kitu bari neuteub ka cida antebna ka aki kuncen anu keur unggut-unggutan bari seri leutik. Ujang bener masalah si Dirman mah ku aki oge teu dipikiran. Aki kacida yakinna ujang pasti bisa ngungkulan eta mangkuk. Tapi cek aki oge tadi dibejakeun jeung guruna, nah teu kadenge ku ujang jeung guruna. Kakuatan guruna teu bisa dilalaworakeun, pokona mah kacida hebatna, tapi ulah harewangkeun urusan guruna ku aki. Si Dirman seg harapan ku ujang kitu bae aya namanya ujang. Aki ayeuna rek balik sabab moal hade lamun aki ayeuna cicing bae di dieu. Aki rek nyiapkeun sagala rupana. Cek aki kuncen bari nangtung, nya aki nya siap kuring oge rek siap atuh ari sepuguh rek aya si Dirman ngajorag ka dieu mah geus gatel ieu. Aduh pereup teh hayang geuat ngecebroda kana cungurna. Cek Mang Omon bari ngagak-gak seri deui bae. Atuh geus kitu mah aki kuncen teh ngakibeukeun awakna leungit sakicep oge geus eueuh ti hareupeunana. Sanggeus aki kuncen eueuh Mang Omon rada ngahulang heula sakedeung bari mikiran kaayaan kahareupna anu bakal dialaman ku dirina sanggeus patutunggalan engkena jeung Juragan Dirman. Ayeuna mah aing moal kagok sia Dirman, rasakeun ku aing diwaras ya bongan sia geus wani ngaganggu kahirupan aing. Coba lamun andika teu wani ngaganggu kahirupan aing mah aing ge moal ngaganggu kahirupan sia kulantaran sia ge sarua jeung aing ku guru sanajan beda jalurna. Tapi kulantaran ayeuna geus nyieun masalah ka dewek awas ya ku dewek diwaras ya Dirman. Cek Mang Omon bari ngeupelkeun dua pereupna.
Sanggeus rada lila ngahulang bari mikiran kaayaan eta, Mang Omon teh ngunial oge hudang geuwat lempang muruka panto keluar geus ditutup deui mah pantona dikunci ka cida pageuna kulantaran sieun aya nu asup ka eta kamar. Sanggeus aya di luar kamar teh manehna lempang muru ka rohangan tengah tuluy nyalukan pambantuna. Bi, pangnyiankeun kopi heula keur kuring yeuh, hayang ngopi yeuh. Kuatnya ulah dilelahkeun deui, ceuk Mang Omon bari neuteub pambantuna anu nyamperkeun. Mangga juragan, mangga ke kubibi didamelkeun heula, ceuk pambantuna bari ngaleos muru ka dapur teu lila oge geus mawa baki anu dieusian ku cai kopi sagelas masih kene ngebul jeung kadaharan karesep Mang Omon. Sanggeus aya di hareupeunana Mang Omon teh ngaluarkeun sabatang rokok karesepna peladug, haseupna teh mulek ka luhur, beungeutna suraseuri bakat ku bungah kulantaran geus ngabayang bakal nyiksa Juragan Dirman. Aing geus teu kuat ira rahasia datang ka dieu, geura nyampeurkeun ka dieu supaya aing bisa nenggeulan cungur sia Dirman. Karentesna bari nyedot rokok anu geus tinggal saparo kulantaran ududna teh terus-terusan teureun-eureun disedotan sakedeung oge beak nyambung deui dina waktu harita. Tapi keur ngahulang mikiran kaayaan eta teh trojol si Ucil nyamperkeun ka bapana teu lila oge, indungna oge sarua Daryuk ngariung di eta tempat. Pak, uing teh isuk rek ngajak awewe anu geus jadi kabogo uing, kumaha bapak jeung mak rek narima kedatangan eta wanoja geulis pokona mah. Wah, urang Cihideung Pak, ceuk si Ucil langsung nyarita kitu atuh puguh bae Mang Omon jeung pamajikanna teh caruring hak. Anu bener Ujang? Nya anu bener Ujang. Saha eta teh ngaranna saha jeung budak saha di lembur Cihideung teh geuningan bisa saya salembur jeung Juragan Dirman, ceuk Mang Omon jeung pamajikanna. Komo deui dienih mah langsung ngomong kawas kitu atuh si Ucil teh mun dicolohok teu nyangka indung bapana geus wawuh ka Juragan Dirman. Kunaon Ujang kalah ka ngahulang kitu? Nah salah pertanyaan indung maneh teh saha eta kolotna jeung saha ngaranna oge budak awewe teh anu ku maneh dibogohan? Kade ulah salah ngabogohan awewe, ulah kena geulis bae kudu puguh saha kolotna, ceuk Mang Omon harita nanya deui. Ari sepuna mah geuningan tos dipika terang ku bapak sareng emak nya, namina teh Dirman sareng ibuna teh namina Rotiah. Ari istri anu dipipugu ku abdi mah namina teh Lisna atanapi Lisnawati, ceuk si Ucil harita langsung ngajawab pertanyaan indung bapana teu dikilungan deui kulantaran manehna mah teu apal Mang Omon bapana boga masalah gede jeung Juragan Dirman. Ah, maneh teh salah ngomong Ucil, kabogo maneh teh anak si Dirman. Waduh. Ini kudu kumaha akang ari geus kieu teu nyangka geuningan budak urang anu ngabogohan anakna. Waduh.
ucil nah awewe deui anu dipibogoh ku maneh salianti si Lisnawati anak si Dirman. Aduh cilaka, aduh bapak kudu kumaha geus kieu. Ceuk Mang Omon bari nepakan tarangna bakat ku bingung ku sabab manehna teh geus ngarancana rek nyiksa Juragan Dirman lamun bener aya ngajorog ka hareupeunana, tapi geuning dina waktu harita teu nyangka anakna bakal nyaritakeun kaayaan dirina ayeuna geus ngajalin hubungan jeung anak musuh gerotna. Enya ucil mak bingung ieu, aduh Gusti teu nyangka geuningan sing hayang nyaho mah bapak mana jeung bapak budak awewe anu tadi disebutkeun kumaha teh sa Lisnawati teh boga masalah gede kulantaran si Dirman teh sok ngaganggu bae ka urang secara halus sanajan teu langsung acan atuh lain henteu acan langsung manehna nu datang oge anak buahna teh sok datang ka dieu bae ngajepit ke bapak maneh ucil sing hayang nyaho mah ngarungsak sagala jeung deui ayeuna teh bapak maneh teh geus nyaho si Dirman teh guguru ka Bagong sawah urang ruksak teh diranjah diruksaku Bagong kajajaden ciptaan si Dirman meureun ngundang ti alam siluman Bagong meureun eta teh. Ceuk BNI harita teu keulem-keulem deui langsung nyaritakeun sagala rupana atuh si Ucil teh meunikeun ka calawak bakatku bingung jeung kaget teu nyangka geuningan indung bapana teh boga masalah gede jeung Juragan Dirman kolot awewe anu kacida dipikanyaah dipikabogohna ku dirina. Anu bener bapak emak teu keur heureuy eta teh, ceuk si Ucil nyarita kitu bari neuteub kana beungeut indung bapana anu keur neuteub oge ka dirina bangun teu panuju kacida. Ceuk saha bapak jeung mamane heureuy keur naon heureuy Ucil, memang eta kanyataanana si Dirman teh kacida jahatna ka bapak hayang ngaruksak sagala rupa kan untungna bapak oge teh cicingeun da bapak ge jalma hirup piraku arek cicing bae sagala rupa anu dijalankeun ku si Dirman dina waktu ayeuna mah masih kene bisa diungkulan ngan moal lila deui. Bapak kacida yakina si Dirman langsung bakal datang ngacurag ka bapak sing hayang nyaho mata kitu matakna. Aduh bingung ya bapak ari nyarek mah moal kulantaran dari ngaran bogoh mah teu bisa dicarek karep teuingan kumaha piraku maneh rek ngawin budak anu kolotna ngamusuhan indung bapak maneh sorangan Ucil. Ceuk Mang Omon harita langsung nyarita kitu negaskeun sagala rupana. Nya Ucil sing bener atuh neangan awewe teh anu bener kolotna anu bener da mama teu mikiran boga minantu ka kolot anu beunghar teu rek kanu kumaha oge nu penting mah kolotna bener resep ka urang ngajenan ka urang eta anu diharapkeun ku mama pemikiran rek kanu beunghar kanu kumaha ayeuna maneh menang calon tipe panjikaneun anaknya mah beunghar tapi kan geus kanyahoan ayeuna mah kumaha geus dicaritakeun ku bapak jeung emak. Bapana teh kacida ngamusuhan ka urang ka bapak maneh da ka maneh mah berencan nyaho teuing ke malah geus nyahoan maneh anak bapak jeung mama kaosna mah bakal ambekeun moal satuju moal ngaharapkeun maneh jadi minantuna pasti tina oge kabogoh maneh teh bakal dilarang papanggih deui jeung maneh Ucil. Ceuk BNI harita terus-terusan negaskeun sagala rupana atuh si Ucil teh harita lengahuleng kacida antebna dina hatena teh ngagerentas aduh teu nyangka nah bet bisa kieu kumahanya. Aduh
Tapi bener oge omongan emak jeung bapak teh, lamun indung bapana Lisnawati geus apaleun aing anak saha kawas nama bakal dilarang. Aduh, tapi aing teh da bogoh jeung deui si Lisnawati na oge sarua bogoheun ka aing teh. Da aing jeung Lisnawati teh ngajalankeun hubungan teh lain ningkah bener-bener. Aduh, kudu kumaha ari geus kieu eta anu keur ngagolak dina jero hate si Ucil. Je Ucil, maneh teh lain kala ngahulang kitu pok nyarita rek kumaha ari geus kieu. Bapak mah jeung emak moal ngalarang, dari ngaran bogoh mah moal bisa dilarang-larangan, maneh rek kumaha lamun geus nyahueun. Indung bapana maneh teh anak bapak, geus pastina oge bakal dilarang. Anakna teh moal dititangna deket deui jeung maneh. Ucil harita Mang Omon nyarita deui bari nutup seukeut pisan dina teuteupana teh ka si Ucil. Aduh Pak, da abi mah bogoh pisan ka Lisnawati teh, manehna oge sarua. Atuh, moal bisa ninggalkeun Lisnawati sabab aduh uing mah geus janji pasini bener-bener lain saukur ningkah peda ayeuna keur hayang ulin teu hayang nepikeun ka rumah tangga kuring mah. Ceuk si Ucil harita negaskeun kaayaan hatena. Aduh bapak kumaha ari geus kieu bapak, aduh bingung sarua kuring oge da moal ngalarang kasa bae oge, tapi geuningan arek kumaha kaayaan ari geus kieu sabab geus pasti bakal masalah teh leuwih namahan deui bapak. Harita Bieni nepikeun ka ruwah riwih ceurik bakat ku bingung mikiran kaayaan eta. Aduh, bingung atuh aing geus kieu mah geus lamun bisa mah budak awewe da bawa ka dieu. Urusan kolot nama keun urusan bapak ayeuna mah hayang nyaho bapak rek nanya kasih saha ngaran teh Lisnawati bapak nyata ka Lisnawati rek nanya. Nah bener-bener bogoh jeung deui bapak mah rek langsung jujur bae sagala rupana ka manehna. Kel hayang nyaho kumaha sikap Lisnawati lamun geus nyaho bapak jeung kolotna teh mumusuhan sanajan can pernah amprok jonghok silih dagor acan ngan pasti dina hiji waktu mah bakal kitu kulantaran sagala rupa anu dijalankeun sacara demit ku manehna gagal bae ayeuna teh. Ayeuna mah jig geura tepungan Lisnawatina aja ka dieu bapak rek nanya hayang nyaho rek kumaha sikapna jeung deui hayang apal oge kalakuanna naha rek kawas bapana atawa moal kitu bae ayeuna mah nya. Cek Mang Omon akhir nama manehna mutuskeun gitu nya upami kitu mah mangga bapak manggakeun ku abdi ke bakal diacana ka dieu. Atuh ayeuna mah apun teh nya moal lami-lami abdi bade langsung yeueun. Nepangan Lisnawati rek nyaritakeun airaha bisana diajak ka dieu nepungan bapak jeung emak. Cek si Ucil harita langsung negaskeun bari nangtung nya jig nya jig ayeuna mah kitu bae ayeuna mah bapak jeung emak teh hayang nyaho arek kumaha budak awewe teh lamun geus apaleun indung bapana ngamusuhan pisan ka bapak jeung emak sanajan bapak jeung emak mah teu pisan teu bukan niat hayang ngamusuhan kamaranehna bungan ayeuna mah maranehna geus nyieun masalah ka urang jadina teh bapak jeung emak moal cicingeun kitu bae ayeuna mah Ucil jig geura tepungan obrolkeun iraha dek dibawa ku maneh ka dieu ka hareupeun emak jeung bapak. Cek BNI harita negaskeun oge atuh geus kitu mah si Ucil teh teu ngalilakeun deui langsung muru kaluar nuju kana mobilna rek nepungan Lisnawati kulantaran geus biasa malam minggu sok ulin
ka tempat anu kumanehna dipisuka. Sangga si Ucil ninggalkeun maranehna duaan harita Mang Omon teh ngarahuh jero. Aduh gedingan bisa kieu. Ini teu nyangka kolotna kacida ngamusuhanana ka urang, ayeuna budakna bogoheun ka si Ucil. Aduh bingung bapak mah moal ngalarang boboga jeung saha oge ari pada bogoh mangan kumaha ngaharupan si Dirman. Cek Mang Omon harita nyarita kitu. Bener kitu eta anu kukuring di pikiran oge. Akang bingung. Aduh Gusti, nah geuning kieu teuing. Cek Bi Eni bari ngusap beungeutna. Waktosna kabujeng seepnya wargi Sunda sadayana cag urang tunda dugi ka dieu heula kumaha engke kaayaan kahareupna hubungan si Ucil atawa Kuswara jeung Lisnawati sanggeus indung bapak si Ucil apaleun manehna ngajalankeun hubungan jeung Lisnawati anak Juragan Dirman anu kacida ngamusuhanana ka dirina. Cag urang tunda dugi ka dieu heula insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat cimpai paturai patepang deui mangga permios.